wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 950 tahun Kanjeng Nabi nu umurna 1000 tahun, 950 tahun nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi, urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi. Urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi. Dele Kanjeng Nabi nu 950 tahun ngan Kanjeng Nabi nu mah terus bae tabah diusir bala Kanjeng Nabi nu. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kanjeng Nabi nu saling-saling no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut cek Kanjeng Nabi nu kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah noh geus teu dianggap tapi tetep bae Kanjeng Nabi nu terus kesimpulan nama noh awas ieu umat teu disiksa saha anu iman kuateun Kanjeng Nabi nu dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kanjeng Nabi nu opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kanjeng Nabi di hadis Bukhari. Yapis bapak orang itu, Sam bapak orang itu, Ham bapak orang itu. Jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam mal kaluar tidinya. Arab turunan dijelaskan ku Kanjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kanjeng Nabi anak Kanjeng Nabi eta. Kemudian ngatu gadung naon gatu ngaranna ge tu Iran, Persia. Ya eta keturunan anak terus kayak Turki, Cina, ieu termasuk urang, ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi nu eta. Jadi kesaturunan-saturunan ka dieu itu. Hiji nu teu iman Kanan, teu daek naik. Kanan ka dieu cak Kanjeng Nabi nu iman, siksa ieu lah, bah, siksa di mana? Abi naik ka ditu ka tanggal kalapa. Ada liput sia tanggal kalapa ge. Bong, moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai. Ieu mah siksa. Sadunia imah mal bah paling jalah ulah lamun kangkal kalapa kaliput kula mah ka gunung geus atuh teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kanjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon gara-garana kapal Judi dina Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki. Nah jadi ti Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kanjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter ti dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kanjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya kene urut kapal Kanjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi. Ku aya kene. Ku aya kene geus dipoto urut kapal Kanjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kanjeng Nabi Nuh. Ku di dinya mah ke satelit. Coba laut mana? Aya. Ku kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari melebar kapal Kanjeng Nabi Nuh panjang kapal Kanjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kanjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos.
nggak sih jadikan wari ayah kapal Kangjeng Nabi nu masjidna ayah urut Kangjeng Nabi nu singgah di luhur gunung. Masya Allah. Ayah dua masjid hiji di dinya nomor keduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kulama balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masya Allah terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah. Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina teriman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf ngaranna mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman ditinggalna kaum Ad mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantak paling istimewa sadunia adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadikeun ISIS berangkat ku hari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh wah kiai-kiai terus dibeakeun ISIS terus bae iyalah supaya jadi Wahabi sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Sabdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewaliannya coba
lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, iyalah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun, Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh deuleu. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya hatta Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Ini kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana. Dikacikupakeun bae ka janceukna aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka puri, ulah puri mah eueuh teh puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang nesian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agin sirot kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna asli na NU mat tawadu DP kok kuari main kos gitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni rusak. Dihancurkeun lalaunan. Wow. Lebih jeli ahli-ahli Allah mantap kabeh blut pigideg bae ge abi babi nu saja anu nyarahun gideg kumaha ka hareupna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun siga de abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus kuy cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran gitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula bae inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isu kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus eta persetujuan pemajikan obat oke. Gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae bung-bung nama. Geus kitu baringanna barang-barang peuting teh nu datang ieu penting ieu. Ku jadi telepon ge teu datang.
geus kajeun lah penting teu datang ge. Beuting kadua giliran anu biasana nu kadua ye teu datang deui bae. Sial aing pargel kitu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pamajikan nu kaopat bebereun datang teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ku opatna. Baru datang hiji aja. Salarial jasa aja. Langsung nyana pas anu ngariung di lembur eta ngariung. Kebeneran nyana titah nyambut nyana. Dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana. Itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah. Nyana nyelapkeun urusan nyana. Cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres nya ngan ieu mah kieu saeutik mah. Dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali. Lamun salila hiruk berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB. Di majahnya orang gede tak ganjarana geus balik ka imah tak pamajikan datang. Waalaikumsalam ye dia datang ye enon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek jana cenah ieu 70 cek jana ganjaranana atuh ayo rasa sarere beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik anu kaya teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Enon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sareng mehan Yahudi. Heuh bener atuh kula mah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang we. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting hijikeun gitu atuh teu mah modarnya tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus ke belah itu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kanjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ke Palestina salamat Kanjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kanjeng Nabi Nuh anakna teh iman Kanjeng Nabi Lut pamajikan teh iman Kanjeng Nabi urang mamangna teh iman Kanjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teh iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teh nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge
mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa. Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nu tadina Jawa, nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau. Tsunami teh anu mun kurang kuari. Eta teh siksa. Masyaallah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teu dijadikeun barometer? Teu dijadikeun ibrah si ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanyakeun ku ari nu batak Tasikmalaya Galunggung disiksa, tanyakeun kunaon eta? Kredit. Ditanyakeun kredit eta teh. Ahli-ahli kredit teh urang dinya, urang kitu rancapaku terus urang kadinya kredit. Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang? Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantep kuari urang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Di ditu mah orang mau namu ke Aceh, lamun orang teu ngarti ke agama, ketika masak di ganjaan, nikmati daharna teu kebal PS. Ganja jadi sorangan. Lamun orang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, orang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorang lagi kaget isi gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah ke belah zaitun orang jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Turisina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh di Turki terus ke terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah menyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae geus kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kuno cek kana Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cek kana hadza kullu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina hadza kullu Tursina oh cek kula teh ieu mah lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeng deui pas sakedeng deui geus deket kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa teu cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi. Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura tuh negara-negara ieu cerita negara-negara
anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kangjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun taqarrub tafakkur ka Gusti Allah masyaallah masyaallah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam bis